Aduh, nanahaona ieu teh make jeung ngabura sagala. Eta lalaki ngagurubug teu nyana kana kalakuan Marwah. Sugan teh nyawe rek minum cai meunang ngajiad manehna. Tapi ning eta cai ngadon diburakeun ka palebah beungeutna pisan. Kasebelan sugan budak teh gelo. Cenah bari ngungkug kaluar ti imah teu ningali deui ka tukang. Di pos ronda kasampak Marwah jeung babaturanana keur mijah kasebeleun pisan tingkahna. Rangga ajrag-ajragan ngigel di pos ronda, leungeunna nyekel botol bir dipake keur mik. Andi sarua kitu keneh sakapeung seuri teu puguh. Markus ngagoler di juru ronda. Markus ngagoler di juru pos ronda, beuteung meneyang baju nutupan semet dada. Mulaina atra kamana-mana. Siga nu teu tiris, padahal nu di imah mah paloba-loba simut nutupan awakna bakat ku tiris. Abong nu mabok sagalana ge teu sadar. Di gireunana botol inuman pating solengkrah. Beuting eta nu kuduna sare tumanina bolai kabeh sibuk ngamankeun kaayaan. Aya nu nepungan kolotna sangkan mawa budak anu keur mabok, aya anu memeres pos ronda anu aut-autan teu puguh. Kabeh babarengan demi memeres masalah. Geus aya kolotna anger deui kabagian kacape da nyokot jelema mabok mah ning hese diatur. Leungeun ngopepang ka ditu ka dieu, sakapeung babadug siga nu gelut. Sakapeung niru-niru polisi nu keur nyerek penjahat. Aya-aya wae teu sirikna kolot di eta lembur dikerahkeun pikeun naklukkeun anu mabok. Wan, cik atuh beureunan mabok teh. Mak mah nyaan geus era ku tatangga. Maneh teh geus baleg, anggur sing salat sing getol, kaduhung mah moal ti heula. Maesih mamatahan anakna. Naha ku salat masalah bisa beres mak. Lain geuning emak nu remen salat anger we sangsara. Mending neangan kasenangan ngaleungitkeun masalah. Lain kitu Wan, da salat mah geus kawajiban salaku umat Islam. Mending neangan gawe lah daripada ruang riung jeung bargajulan mah. Maneh jadi kabawakeun. Gandeng lah mak, keur lieur bongan emak atuh. Hayang motor teu dipanggulikeun wae. Boga motor mah bisa-bisa kuring ojek. Marwah nembalan tegeug. Maesih yang bisa ngusap dada. Lain sakali dua kali Marwah nyieun katugenah kana hatena. Dipapatahan mah dipapatahan, tapi anger we kalakuan teu euih-euih. Tong boroning ka batur, ka manehna sorangan salaku indungna anger poporongos ngomong sangeunahna. Bere ubar gerak ka Ustad Solihin. Sugan atuh budak teh rada bageur. Maepon tatanggana mereka mandang ka Maesih dina hiji poe. Di jihad mah anger we ngadon urang nu matak era. Ka Ustad Solihin wae wani ngekeak, wani nyarekan. Maesih nembal
Sok mamau ustad ka dieu rek kabur geura. Teu kanyahoan Marwah datang. Ma Esih jeung Ma Epon nuker uplek ngobrol langsung jarempe. Marwah langsung ka jero imah. Dina hatena neundeun ka Melang. Melang lamun nya Ustad Solihin datang deui. Wan ka dieu sakedeung. Ma Esih ngageruan Marwah anu keur ngagojo di kamar. Buru atuh aya nu ka dieu. Saha mak? Wayak ieu ngaganggu sakitu subuh keneh. Subuh ti mana ari maneh? Sakitu geus beurang. Sok buru-buru gerah hudang. Ma Esih ngagedoran panto anakna. Gandeng atuh mak. Panto kamar muka. Sirah nang lol. Sok tadi heula jang. Meh cager geura. Saha eta mak? Marwah muncereng ka indungna. Wawanian saya mah nitah ka kuring. Abah mah rek mere ubar. Ubar naon? Da kuring mah teu gering. Nya cager ngan maksud abah teh sangkan maneh beuki cager jeung bager. Geura ka dieu ieu abah rek mere cai. Oh, dukun didinya teh. Ubarna nahaon? Marwah kaluar ti kamar. Leungeunna ngaragamang kana jaket nu ngagantung dina kapstok panto. Dangdak dengdek teu madulikeun ka Ma Esih jeung Semah anyar pinanggih merhatikeun kalakuanana. Wan, yeuh inum heula caina geura. Ma Esih ngadeuketan Marwah. Karunya tuh si bapak jauh-jauh ka dieu. Ku emak atuh uyup. Meh cager tina panyakit sangsarana. Budak teh kunahaon nya kitu peta ka indung. Eta lalaki siga mangkeukeun kana kalakuan Marwah. Terus manehna ngadeuketan, teu beunang kitu yeuh. Ka dieu geura sok inum saeutik we. Cenah semuolo. Sakedapan Marwah ngahuleng. Sok atuh kadiekeun caina. Tah kitu atuh. Daka. Aduh, nanahaona ieu teh make jeung ngabura sagala. Eta lalaki ngagurubug teu nyana kana kalakuan Marwah. Sugan teh nya we rek minum cai meunang ngajiad manehna. Tapi ning eta cai ngadon diburakeun ka palebah beungeutna pisan. Kasebelan sugan budak teh gelo. Cenah bari ngungkug kaluar ti imah teu ningali deui ka tukang. Marwah, nyaan maneh mah ngarakeun pisan. Matakna tong mawa nu kitu patut ka imah atuh mak. Nanaonan cenah ngaku beragama tapi mawa dukun ka imah. Kabeak-beak duit we keur sangsara teh. Nyaho teu musyrik nu kitu teh. Dina hiji poe Marwah ngomong ka Ma Esih. Mak, pang meulikeun HP lah. HP teh mahal atuh Marwah. Mak mah teu boga duit. Lah, ari kamari meunang arisan ti Bu RT 250.000. Nya, tapi keur kabutuhan sarpopoe atuan. Ke ku Marwah digantian. Ayeuna rek usaha jualan pulsa. Enggeus, teu kudu usaha, mending cicing. Taak ngamodalan maneh mah. Mun nyarek usaha mah bantuan emak we ka sawah. Teu level atuh mak. Piraku pemuda zaman ayeuna kudu ka sawah. Ah, nu penting mah halal we. Pan ngajual pulsa ge halal atuh mak. Nya ayeuna teu boga duit. Berarti emak tah kuring ulin deui, mabok deui nya. Eleh deet golosor. Duit menang arisan teh dibikeun ka Marwah. Ngan omat-omatan kudu bager tong kabawa ku sakaba-kaba. Tah mak, HP anyar. Ceuk Marwah bari nembongkeun HP ka Ma Esih. Bari indit keluar, leungeunna mawa HP, rek nepungan dulurna oge sobatna. Rek ngabewarakeun nomor HP manehna. Isukna Marwah amitan, rek meuli pulsa keur modal jualan
dijurungkeun we ku Ma Esi. Ditungguan jam 12 can datang. Sore teu jebul, peuting nya kitu keneh. Ma Esi teu puguh cicing, sanajannya Marwah mindeng teu balik, tapi peuting ieu betasa beda karasana. Asa teu puguh, teuing naon nu jadi marga lantaranana. Beungeut Marwah kolebatan bae, guligah anu ngamomotan pikiran kajawab. Waktu peuting-peuting datang polisi sarta ngabijakeun yen Marwah geus taya di kieuna. Kecelakaan tina motor di daerah Tangkuban Parahu. Ke Pak, pun anak mah dah henteu ka Tangkuban Parahu, tapi bade ka daerah Cijerah meser pulsa. Ma Esi ngomong ka polisi, "Gupi ieu KTP Tuang Putra sanes?" Eta polisi mikeun KTP ka Ma Esi. Leres Pak. Tah, ieu KTP anu aya dina saku korban. Ma Esi teu walak aya. Awakna nahnai ka pidara. Komo barang ada beja ti polisi yen Marwah ninggalkeun alam dunya dina kayaan teu sadar. Alatan mabok, inuman nu dioplos jeung pel nu asup kana awakna ngalebihan dosis, antukna larana langsa nibanan raga. Papisah ti alam dunya dina kaayaan teu daya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Marwah, naha teu ngagugu ka emak atuh kasep. Batin Ma Esi ceurik balilihan nandangan langsa. Sanajannya Marwah sering nguciwakeun, sering poporongos, jauh kana ibadah, tapi hatena kacida kalingitan kanu jadi anak hiji-hijina. Harita peuting-peuting keur ngariung ngaraji ngadoakeun si jenat sangkan ditampa iman Islamna, dihampura tina samudaya dosana. Kring sora HP Randy alona Ma Esi disadat. Di titenan aya SMS asup. Duh, geningnya sisa kubur teh aya hampura. Kek ari ieu nomor saha? Randy nembongkeun SMS kanu aya di dinya. Sakedapan nu ngaraji eureun heula nyaruakeun nomor HP nu asup. Eta mah nomor HP si Marwah. Pan HP Marwah mah geus ringsek, teu nyesa basa kacilakaan teh. Kabeh ting haruleng. Di luar hujan ngagebret tarik pisan. Pasawur angin peuting anu nyeak kandaruan. Di kajauhan lebah pajaratan kadenge aya nu nginghak nyambat-nyambat indung bapa. Ma, Bapak hampura kuring. Ma, Bapak hampura kuring. Pemirsa, mung sakitu anu tiasa kapihatur. Mudah-mudahan tiasa dicanak anu saena dipikeun anu awana. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.